Let's go. Ke satu arek balik gala. Oh nyangga satu. Mampir mal. Moal ek langsung balik. Atuh. Alhamdulillah geus pepanggih jeung bidadari. Non euy. Ulin yap. Ulin ka mana tuh? Ayolah orang mau jagong di kebun batur. Ayo we. Mah, ari sempak nu bapak nu eta di mananya? Hari si bapa limperan atuh hirup teh. Geralah jangan bapak narek ke kebon. Ongko di kamar, Pak. Ongko penting teh pulang di aku mama. Oh, heueuh nya poho. Ambu, hayu. Kamana hari si Abah? Ih, hari si Abahnya kitu teh sebeuh penting. Kurang atuh ambu, kan eta mah beda deui. Cicing lah arek nangeur cai. Ah, si ambu mah kitu. Mang. Naon jang? Celana bolong. Tapi bohong. Si goblok. Hakan. Geralah jajanan aing. Ih aing teh keur boke anjing. Ari ngajajanan bikang mah bisa. Da eta mah beda deui atuh. Ah, sia masuk pelet ka babaturan teh. Ah hampura atuh. Da keur teu boga duit atuh euy. Tadi ge aing mau si cucu. Lempang da teu ka bensinan motorna, goblok. Ah, wedus ya mah. Ah, ayo lang geus urang ka ditu. Oh, anjing. Ini goblok ha. Si Mang teh merik aing. Nah lu laparnya. Ih ya. Heula. Tah gening baru dak didinya. Udah ya udah. Iya. Aduh, cak. Lot noy, urang mau deui lauk di pajamet yuk lah. Lapar aing ye. Lah, sion aya aku ki jamet mah. Aing ge mung geus kapok. Lah ayo lah guatan bisa ditarung ku hiji lah anjing. Nyangga satu hayu atuh. Atuh cokot topi lah. Panas. Mana sih teh? Deuleu tuh. Anjing eta masih Junet. Heueuh nya ciga nu arek mau ke lauk. Ayo orang bejakeun kaki jamet. Ke si jamet. Waalaikumsalam. Naon baru dak kegorowokan. Aya naon dak? Eta si Junet jeung baladna mok di lauk. Nu bener. Oke, pelong nam terpercaya mah. Nyanggeus ku aing di teang. Geus ayo. Heureun Naon atuh. atuh? Ambu mah heureun.
Anjing mah. Itu jamet euy, kabur ah. Ada ke mana, Bos? Nyaduk ke sawah. Yo, geuning sia. Beak lauk aing. Alah, Sia, kabur ka mana? ampun Ki, ampun.